Nur, meuli minyak saparapat, endog saparapat, eta mie we 2. Siap, Cek. Ya, kabehna 22 ribuan, Cek. Nur, meunang ngahutang heula, isukan ku urang dibayar. Hah? Ece ngahutang? Hah? Ti iraha Cek Haji aya di dinya. Kita tadi Cek Haji kerenangan kurupuk. Kurupuk di dia Cek Haji. Nya Cek Haji nyaho. Sakalian Cek Haji cuman ngadengikeun. Nempoan. Ci Fitri, Cek Haji menang nanya. Nanya naon Cek Haji? Utang Ece sabaraha? 22 ribu. Nah, ke Cek Haji dek dipangmayarkeun. Lain, Cek Haji cuman penasaran, Nur. Hah? Penasaran? Nah, Cek Haji lebih serius daripada anu boga hutang. Terus, hutang saacana masih aya, Nur? Aya, saeutik. Sabaraha? Cek Haji, nah Cek Haji ciga petugas bang. Beda nak, lamun petugas bang, nanya karena gawe. Cek Haji nanya karena hobi. Cek Haji nempok buku hutangna ngutang. Tenang, Cek Haji cuma nempok ngaranna. Ngaran jelema teh lain daftar menu Cek Haji. Nah, kan Cek Haji tatangga. Kudu nyaho kondisi sekitar. Lamun sakabeh kondisi tetangga kudu dipika nyaho. Sakalian ku abi diberes CCTV sakampung. Cek Haji ieu lamun jadi intel satu kampung bisa dipariksa. Permisi, Bu Haji Nengsi. Ya, saya sendiri. Ini paketnya Bu Haji, totalnya 400 ribu. Waduh, 400? Lain ngahutang, balanja, ieu mah. Bedana naon? Lamun hutang can dibayar, lamun COD kudu dibayar ayeuna. Berarti sarua-sarua nyieun dompet ceurik nya Cek Haji. Nya lah, tapi Nur. Naon deui Cek Haji? Lamun hutang Ci Fitri isukan dibayar, kabar Cek Haji nya. Cek Haji. Subscribe, like, dan share akun YouTube Warung Ce Fitri. Subscribe, like, dan share akun YouTube Warung Ce Fitri.